ngagesekeun kartu merah putih bansos boga tetangga. Nah, jadi caritana setiap aya pencairan bansos BPNT ataupun PKH di dia aing tugasna ngagesekeun boga para tetangga. Atuh heueuh komo ieu mah nya di dia ya aya oyot daripada kudu leumpang nya karunya he geus kolot laju mah ieu ku aing nek dipangagesekeun ja soalna lumayan jauh tempat ngagesekna di tempat aing mamun leumpang mah pokona mah rada pegel beh. Tah di dia ge aing geus lanjut OTW nya barudak atuh heueuh di dia geus di jalan tah jalana rungkad atuh ngeun doangna nek aya perbaikan soalna ieu loba batu numpuk. Singkat cerita di dia geus datang ka tempat penggesekan yeuh keur beberes dak tukang ngagesekna ge. Sok rada dagdigdug sernya barudak soalna kuari mah ieu loba anu henteu meunang karena desilna horeng ge tinggi. Lamun biasana sok meunang tiba-tiba teu meunang berarti desil dalaria luhur termasuk orang kaya. Tah di dia ge mulai gesek menggesek tapi aing salpok dak ieu duit horengna kantong plastik hideung sugan aing mah bubuk ranginang atuh heuh ja aing mah dak sok kaget teh ingin neuleuh duit ku loba-loba teuing ja aing mah teu boga ngan sugan bae dak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad cenah ge tidak ada yang tidak mungkin atuh sugan bae dak jaga pangalaman heh boga duit babaraha gepok atawa sakantong plastik. Alhamdulillah di dia kabeh ararayaan tah di dia aing dak serah terima kanu boga-bogana ieu nya tah alhamdulillah geus atoh bae cenah ge ceuk oyot ge ieu soalna endek jeung meuli beas bener-bener sangat membantu. Alhamdulillahirobbil alamin beh.